Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, di sini saya akan mengangkat sebuah kisah nyata yang dialami oleh Kang Bayu di masa kecilnya ketika dia ingin disunat. Marilah kita tanya Kang Bayu langsung, bagaimana Kang Bayu, apa yang dialami Kang Bayu ketika masih kecil yang konon katanya diculik oleh makhluk gaib. Iya, Gitu. Jadi awal mula cerita begini, waktu saya masih kecil tuh habis pulang ngaji. Nah di situ kakak saya ingin menonton namanya hiburan lah, gitu. Dan saya ingin ikut. Nah di situ saya istilahnya dilarang lah sama orang tua. Katanya sih namanya orang mau disunat, takut ada apa-apa. Tapi di situ saya istilahnya nekat gitu, lari. Nah setelah saya lari keluar tuh ya perasaan saya tuh singkat tuh, semacam makhluk itu menangkap saya gitu. Jadi Kang Bayu tidak mengetahui apa yang dilihat itu makhluk apa gitu, tidak tahu. Tidak tahu jenisnya seperti apa, tidak tahu. Terus menurut budaya di desa Kang Bayu disebutnya apa tuh kalau keluar malam-malam gitu, anak kecil tidak boleh keluar malam tuh disebutnya apa istilahnya? Ya kata orang tua sih yang namanya kita mau sunat tuh dinamakannya katanya sih sampai kalah. Oh gitu. Iya. Terus orang-orang sekitar termasuk orang tua akhirnya sibuk mencari Mas Bayu gitu. Iya, di situ banyak sekali warga mencari saya gitu. Iya. Dan situ saya juga menangis, saya berteriak gitu. Iya. Tapi orang segitu banyaknya nggak ada yang melirik saya ataupun mendengar suara saya begitu. Oh iya. Oke, terima kasih Kang Bayu atas penjelasan Iya. ceritanya. Oke lah teman-teman YouTube sekalian, begitulah kisah yang dialami oleh Kang Bayu ketika kecil. Akan dilanjutkan dengan itu akan dibuatnya film pendek mengenai berjudul Sadekala yang akan digarap oleh tim YouTube kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malah Pak kopi nak. Urang kumaha ya urang sunatan. Bisa riap deh. Geus. Geus sariap tenang bae we. Tan kumaha? Ya tinggal ieu bae nunggu poe heula isutan. Udah satu aja mah. Kita siap mah. Iya. Assalamualaikum. Mi. Waalaikumsalam. Buka benok, pituna teh dikunci ieu. Mi, kalau jok aja itu baturan ngajak. Naos kajeun. Aduh ulah penting teuing da pangawakan awewe sieun. Mina tuh, kajian Mi. Ulah tong geus penting ulah bising-bising sanekal be aya sunatan otongna. Lek, Dek, Ale. lek, lek. Kang, Teh Ali ka mana nya? Tuh ini orang dekat timu. Oh, kapanggih. Teu panggil. Oh, Beng, si Ali katemu henteu. Itu sarwa teu katimu ieu. Oh, urang teu iya teu katemu. Ya geus lah urang laporan bae ka bapana ya. Ayo. Yuk. Assalamualaikum, Pak Kasmin. Waalaikumsalam. Punten bae Pak Kasmin. Si Alina teh kapendak teuing ka mana nya? Kan kumaha urang atuh ieu. Ya, ika kada mangadekeun bae atuh. Nyantos sakitu mah pamin, urang bade pamit sareng warga di rompok ngarantosan terus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Kasmin. Mangga kalebet, Pak. Nggih, Pak Kasmin. Aya peryogi naon deh, Pak? Ieu Pak, urang teh kadita aya peryogi ngalian budak dedek panggih-panggih di mana ayana. Oh, mohon, Pak. Ira sebudak teh leungit ya, Pak? Tapi tas isa tadi nyangan urang teu nyangan budak teu panggih-panggih. Oh, mohon atuh, Pak. Kayak antosan kedapanya.
Je, hendak saya tong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh jadi kieu Pak. Tos bapak aya nama uih wae ka bumi. Budak mah teu jauh di tempat. Tos aya nama uih wae tos wengi. Matur nuhun pisan Pak, urang bari pamit bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjeun mangkeun ala poe. Wayahna eta budak lepas. Ala anjeun geus beda. Lepas eta budak. Lamun teu dilepaskeun dina ieu poe anjeun bari dicur leburkeun. Keur lepaskeun. Lepaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Duh, alhamdulillah otong ketemu deui nya tong. Hatur nuhun pisan Pak Ustaz, anak urang tos ketemu deui. Mohon sami-sami Pak Kasmin. Abdi mah hanya sekedar dharma nu nyelametkeun mah iwal ti Allah, pangeran urang sadayana. Mohon atuh Pak Kasmin mangga ayeuna mah si Ali tos kapendak. Kahiji cuaca tos wengi, ayeuna mah kaula bade pamit. Hatur nuhun pisan. Mohon sami-sami. Pak Kasmin, si Ali tos kapendaknya. Syukur atuh, alhamdulillah simkuring ngiring bingah. Nya tos Pak Kasmin simkuring sareng masyarakat bade pamit.
bade istirahat ke rombok masing-masing. Ya entos satu Pak Kasmin, sim kuring bade pamit. Atur nuhun pisan. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Kasmin. Waalaikumsalam.